Ayeuna aing rek panen cape dak, panen cape dulu takut si aing rek panen cape nya tuh. Nah, geus wae panen dak, geus wae panen tuh aya lumayan lah. Yang beli beas atunya, yang beli belannya, duh. Lumayan dak aduh. Ini mah sama neh ngopi teh, sama neh ngopi sama panen cape. Ngopi heula dak. Salah aing ngomongnya duh aing. Bisa diakeun dak jeung kuli mana anu penting mah halal lain geus macul kamarinya ayeuna mah panen cape kopi heula tuh kopi loba pandak tah kopi hidung aya deui aya dak ieu naon ya geus sadiakeun siap-siap di lembur aing mah ngaranna dak siap-siap siap-siap ning dak tempe aya dak tempe macem andol deh tempe nadak kumaha tidak hidup di lembur alhamdulillah sakieu dak geus lah ayeuna mah ngopi heula dak ngopi heula sampe gawe dak Bismillahirrahmanirrahim jelok ke sia aku dak tah aing kudu sagan tah ka kebon panen cape euy ini deui aing jadi kuli aing kuli panen cape dak euy tah lu kusia tah aing rek ngabutan cape ye di dieu ye tah demi naon demi duit dak euy demi duit dengan kehidupan anak biah dak euy aduh Allah ayo dah ayeuna mah loba carita ngarah habis beres ngarah menang duit dak euy ayeuna mah wangi cabutan hiji-hiji nya torkeun kana bogana lah ayeuna aing rek nyabu cape dak teu nya ku sia dak euy bismillahirrahmanirrahim lihat tindak euy kecurangan lihat Allah edek nih siap kakak tuh ya udah lo alhamdulillah benang dak benang tuh can ayaan tapi aing mah kene ning dak euy lumayan lah aing ke berburu dak ke berburu ngali cape aing teh berkuli bekerja demi naon demi duit itu kan hidup duit mah dak naon udah kudu duit Jakarta modal oge oge nya naon da kudu duit teh bayar pan ari ka WC ka toilet nya anaknya urang teh capek heula juga aing kieu tah dak umur mah naon wae penting mah halal dak kalau mau gal poe tapi teuing duitna ka mana sih aing ge dak terus semangat gawe mana semangat tidak aing tak semangat gawe geus ka sawahnya geus ka kebun naon deui teuing dah aing ge lieur hareup kerek kumaha hirup aing sugana hirup aing hareup katanya sukses amin keun dak amin keun goblok sia teh diamin-amin tina acan sia lu manelo sia teh amin keun ke semangat penting semangat kak jangan cuan ya jangan cuan yang kehidupan orang ya yang kehidupan anak pamajikan ya karunya pan duit banyak budaknya hayang jajan ya dia batur budak batur kan karunya orang melas nampun budak batur jajan budak kurang kejajanan kan mana karunya lain majikan pan kendang kedandan pan enak meureun rasa kan orang-orang enek kana si lobakeun mah naon duit dak duit yang penting mah hidup tukang kuli
ini aja. Ini bawaan berarti. Bawa capek. Ya, ya hello. Kami bayar sakit 2.000. Pantas tuh dak. Pantas tuh. Ini loh. Asa tuh. Seimbang teh kitu aing mah. Asa teh seimbang dak. Iya aing bawaan capek. Ayam loh. 50 kilo mah dak. Ayah. Iya loh. Mana nih? Berat. Ai asa teh saimbang kieu. Asa teh saimbang. Ieu loh. Asa teh saimbang. Berat tak? Berat. Berat aing. Digawe berat kieu mah. Aduh, asa teh saimbang. Dibayar sakilo. Ngan 2.000 perak dak. 2.000 perak. 2.000 perak. Kuat. Inilah. Tolong.